Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghibatu arieu eta bab ghibah. Hiya ritu ghibah dzikru akhika eta nyaritakeun kadulur anjeun bima kana perkara yakrahu anu mika ngewa itu akhun yakrahu anu mika ngewa itu akhun kana itu emak. Walau sok sanajan bukti itu zikruna teh fi wajhihi dina wajahna itu akhun. Kaqaulika sapertikeun ucapan anjeun fulanun ari fulan a'raju eta anu pincang au fasikun atawa anu fasik au fakirun atawa anu fakir au qasirut thiyabi atawa anu pondok bajuna. Turidu baranan ngamaksud itu si jalma bidzalika ku itu zikrun tankisohu kana ngarendahkeun ka itu akhun. Wasbabu jeung ari pirang-pirang sababna itu ghibah tamaniatun eta 8. Al hasadu nyaeta kajin hasud wasifaul ghaiti jeung cagerna hate puasna hate wa iradatu tarofu'i jeung ngamaksud kana ngaluhurkeun diri wal mubadaratu jeung kegancangan ila ta'tilil mu'dza kana ngalumpuhkeun jalma anu dinyeri anil wusuli tina nepi ila muradi kana pamaksudanana itu mu'dza wal qasdu jeung ngamaksud ila tabriatin nafsi kana ngabebaskeun diri wa mujamalatur rufaqai jeung nyaritakeun kana kalusan pagawean babaturanana wal hazalu jeung heureuy anu kamalinaan wal istihza'u jeung ngahinakeun walaysa jeung henteu minal ghibati ti eta tetep tina ghibah laumul muksiri negorna ka jalma anu lalawara ala taksirihi kana kalalawaranana itu muksir wa irsadu jeung nuduhkeunana ka itu muksir ilama kana perkara anu tetep ieu mah teh piha aya di itu si muksir anu eta tetep ieu mah teh dina ieu mah teh maslahatu ari aya kamaslahatanana pikeun itu si muksir di anna Allah lantaran yen saestuna Gusti Allah azza wa jalla lam yanha eta henteu nyegah Gusti Allah anin nasihati tina nganasehatan walakin nau tatapina Gusti Allah naha eta ngalarang Gusti Allah anil ghibati tina ghibah wa balago jeung nepikeun Gusti Allah fil ingkari dina ingkar alaiha kana itu ghibah. Faqala teras ngadawuh Gusti Allah wala yaghtab ba'dukum ba'd wala yaghtab jeung ulah ngagunjing saha ba'dukum sebagian aranjeun kabeh ba'don ka sebagian deui ayuhibbuna mika cinta sahadukum salah saurang anjeun ti aranjeun kabeh ayya kala kana yen ngadahar aranjeun kabeh lahma akhihi kana daging dulurna itu had maitan bari anan anu geus maot pakarih tumu atuh kudu mikaharewa aranjeun kabeh kana itu gibah kana itu mait kana itu ngadahar kana daging babaturan anu geus paeh